Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin. Langkung cipayun urang panjatkeun puji sinareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala sabab urang tiasa nonton video ieu dina keadaan sehat walafiat. Amin. Shalawat sinareng salam oge urang panjatkeun ka junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sakeluargana, sahabatna, nepi ka umatna nepi ka akhir zaman. Ibu nu simkuring dipika hormat sarta serencangan nu simkuring dipika cinta. Dina kesempatan ieu abdi bade ngadugikeun biantara nu judulna penyalahgunaan narkoba. Jadi naon si narkoba? Narkoba teh nyaeta obat penenang atau obat bius nu dipasihan dokter ke pasien nu bade operasi. Nah, narkoba ieu ngandung zat adiktif nu bahaya keur awak. Komode mun dipake nu teu bener atau penyalahgunaan nyaeta teu sesuai jeung resep dokter. Nah, lamun dipake terus-menerus zat ieu teh bisa nyebabkeun kecanduan ka penggunana. Penyalahgunaan teh nyaeta ngarusak saraf motorik dina otak nu nyebabkeun kageloan atau nu leuwih parahna nyaeta kematian. Nyawa teh urang teh bisa ngalayang mun konsumsi narkoba nu teu bener. Ari barudak ngora zaman ayeuna teh kunaon sih sok aya wae nu ngagunakeun narkoba, ngonsumsi narkoba. Jigana ngan gegayaan hungkul bari jeung maranehna teu apal naon sih narkoba teh. Atawa ngan saukur mimiluan babaturanna nu ngagunakeun narkoba sabab hoyong terlihat keren gitu. Kemudian mun diasupkeun ka media sosial. Nah, ujung-ujungna lain wae jadi pengguna narkoba tapi jadi pengedar oge. Nah, eta nu bahaya sabab narkoba ieu teh geus aya hukumna atau undang-undangna. Jadi geus asup hukum lah gitu. Bisa dipenjara. Kemudian mun misalkan memang pengedar nu tos kelas kakap gitu. Salajengna meureun pemuda teh lain wae ngiluan zaman ayeuna nu meureun ningali di sosmed atau di mana-mana ngagunakeun narkoba atau minum-minuman. Jadi barudak urang teh kudu aya dina jalan anu positif. Jiga ngilu organisasi di masyarakat, organisasi di sekolah seperti ekstrakurikuler, terus meureun jadi DKM masjid atau jadi irma di masjid gitu. Jadi bisa aya dina jalan anu positif lah gitu. Meureun sakitu nu simkuring bisa dipihatur atau digugikeun ku simkuring dina bahaya narkoba ieu. Hapunten bilih aya kalepatan carios atau kalepatan dina nu teu disangaja. Hatur nuhun perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.